COD Carita Obrolan Dalang di MPP Official. Panteng terus Bray Seret. Saking langit kinalangan nampel gading kemarantang suaranya dan lumutnya bakas story itu perbawana Allah kacarios di pakampungan tumaritis anu kening wabah corona Astra jinga apuk-apukan milarian jati diri margi dina wengi tadi Astra jinga teh ngimpen sumar-sumar tikangangan keranga yang diudak jenis dan tegak fahami kalangkanan benang baraya kuhebul deui patepung tedai wawuh pangang jalan patanya anu diteangan nyameureun moal kapangi tanyakeun Gusti ngancikna dirina itu lagu-lagu pupuh sinong ai lagu baheula mah beda jeung lagu ayeuna ai lagu baheula mah ngandung artikan ajakan didikan ai lagu ayeuna mah pan ajakan teh ajakan kana mesum we kape mikir ku silai model lagu-lagu dangdut bagi jeung aya bola duren di malam hari lagi asik sama kekasih dibulahkeun dibelai teh sok bayangkeun manyam merak duren di penting waktu penting nya bener eta pan eta saeutikna da malahan lamun dilenyepan lagu-lagu Sunda ge dari jorang mah jorang ngan ai lagu Sunda mah make sirip-sinir make tilam kapungkur aya geuning lagu Nining Meida rambut panjang begitu nya nu ngarumai disangke pandangannya baik lalaunan larai tanah rambulan karaos bagus nyanakeun ye lagu teh jorang kumaha rambut panjang nu ngarumai rambut panjang nu anu ngamai disangke tadi diais panangan nyampai ye panangan teh lalaunan laun
awewe geus pageuh. Luhur pasir. Aya luhur pasir teh naon cing? Susu awewe. Luhur pasir tepung tetep. Tuh, tepung tetep dipelong. Perlambang ngalambangkeun teh. Ngalambang asih nu mekar, ngalambangkeun cinta nu keur gede, nu mekar. Kabagjaan tuh nu duaan, nu duaan. Nya cing dewek oge. Nya bener. Tah aya lagu pupuh mah nu bieu. Eta teh atikan anu misi na teh agamis teh. Heula ngalah yang diudang jenisna teh kapanggih. Urang teh minangkana mah eta teh neangan wujud pangeran. Jenisna teh kapanggih atuh moal panggih ada ngaranna di Allah papan tidak berwujud. Kalangkangna anu beunang ukur lapan Allah nu kabaca ulah. Baraya ku heubeul teuing heubeul di ngaloh mah da mimiti lahir nepi ka pae. Nya heubeul pada urang teh hirup ku alam di alam dunya teh. Gitu. Patepung teu daek wawuh najan nyaho Allah teh aya da teu wawuh. Paangang jarang patanya komo lamun jauh jeung Allahna meureun hirup teh kasasar. Anu eueuh di teangan lain eueuh Allahna tapi eueuh dadamelanana jeung eueuh babandinganana. Eueuh lawanna sareng eueuh babandinganana. Nya. Tuh, teu nyahoeun Gusti ngancikna dirina. Teu nyahoeun yen Allah teh aya di diri urang. Setiap urang eling ka Allah, Allah aya di urang. Nu mata urang teh kudu salat nyaeta ngalaksanakeun ibadah salat. Nyaeta kudu giat-giat urang teh ibadah teh sing alus kana iman. Ieu ya mah. Sing alus kana iim. Lain. Ya. Oh dewek cewek. Puting tadi ngimpi di udag-udag senok. Ngalambangkeun mah cenah bakal gede huap. Ngimpi papangi dewek jeung jati diri dewek. Jati dewek kumaha? Nu matak dewek aya teu bebeja ka sidawala, teu bebeja ka bapa deh ieu ya. Keur neangan jati diri misalnya nya. Hayang panggih saha si cepot teh jeung si cepot teh saha? Panggih teh jeung si cepot dina impian teh ngan eta si cepot teh teu kawas dewek ieu. Nah, bedana kumaha tah? Si cepot itu mah goreng patut bau tai. Kadang-kadang ge pandewek makan burger. Hamburger pas ya. Ai itu mah si cepot teh kabeukina teh tai kucing. Matak banget lagi miuni tai kucing. Tai kucing crispy. Teuing bakal aya naon ieu dewek keretak-keretak we lah. Teuing bakal aya naon dewek susah-susah ge ya hirup. Kaul janji. Hati mesti punya kamayaana. Ulah rahmat kamu lunas rasa. Kurang sadaya sugema kalawan lugina. Tulus saruy rahayu ajeg hayat bagja mulia. Loh astagfirullahaladzim. Ya cek dewek gitu. Ya impian teh bener jadi kenyataan. Saya. Mana saya? Loh. Nada apa? Kapan dapat teh cepot? Ya cepot mah ieu. Nah, tak ngajak ribut. Geus jadi sabibir hiji di jagat wayang-wayangan anu ngaran si cepot.
cepot teh ieu tah beungeutna beureum, malahan lain di wayang-wayangan ye. 7 lapis langit ka luhur, 7 lapis langit ka handap cepot mah ieu. Cepot di mana si lain? Di dieu. Si lain anak saha? Anak Semar. Lah, waduh paling anak si Icing. Mana cepot dulu dia? Iya teh zaman wayang golek. Lain zaman wayang wong, ai wayang wong mah aya teh di India. Dan namun si lain ngaku cepot balik di wujudna jelema montong aya di Jawa Barat, di itu di India. Wah kosna. Bola-bola sia ai lieur ngelain kehidupan pribadi. Orang-orang tuh ke India. Kamari ge manggung di Ciamis. Ai guruna mah ka Kuningan. Terus ente ini dia. Nah, kunaon? Panuhun ni tah. Kuning ka Ciamis. Naon Ciamis? Aya nu nita. Saha? Ongkos dibere. Saha? Bapak Bupati. Waduh, Bapak Bupati. Bapak Bupati Ciamis? Pak Herdiat. Oh, Pak Herdiat. Pak Herdiat. Eta teh bageun namanya? Bageun. Begaing teh bagus. Malahan poe ieu ge ya kuduna mah ka Kuningan deui. Ayeuna teh kuduna teh tempat ka dieu. Padaya panggilan ti Bapak Dalang Awan. Aduh, Pot. Woi. Jadi bener jati si lain teh bener yang si lain teh bener si lain teh cepot. Bener. Bisa dipertanggungjawaban di mana si lain asal muasal bet ngaku cepot. Asalna di Bapak Semar. Di Bapak Semar. Ngomong deket di bobak kayak gitu sebutnya. Ya, ai si cep. Nah, aduh, nah aneh nadi dia dah. Ai wayang golek pasti cepot tanah kena ku penyakit, ai silai mus-mus buah-buah sih virus corona deh. Lain virus corona. Ya dari supata ku pemajikan. Nah, kunaon? Pancen pemajikan teh sana bapana tong udud, batuk bae, can gitu. Mata teu udud dia batuk pengen. Batuk bae. Ada ku pemajikan maksudnya nyarek eta teh bapak tong udud bisi batuk bae. Tah lamun kitu mah bener. Dai pemajikan kuring mah lain kitu. Bapana tong udud, batuk bae. Mata teu udud dia batuk pengen. Bisi pemajikan marane nyerang udud tekang batuk, cerekan. Aduh, kabina-bina tuh. Alhamdulillah. Kang Cepot. Wah, tos tiasa ditepangkeun sareng Kang Cepot. Ayeuna ieu Kang Cepot. Teu puguh nu ngarana ge. Itu Cepot, ieu Cepot. Cek atuh ngelehan, da si lain mah wong. Si lain mah jelema pan geus jadi pada nyaho masyarakat Jawa Barat umumna, khususnya nasional dan internasional bahwa yang namanya cepot itu ini bukan lo wayang golek. Kalau caha what? Kalau caha kai jeung jama ya orang kene kai itu ning heeh kan kai jadi pelaku jama kai di pelaku jama lieur aing kadang-kadang gitu kira-kira si cepot kasohorna dina wayang golek para netizen, para pemiur tuh anu nonton di channelnya MPP Official sudah pada tahu bahwa cepot itu kerjanya melawak, suka humor, suka bikin ketawa penonton. Humoris. Kalau benar kamu cepot, coba perlihatkan apa kemampuanmu, nyanyi ke, bercerita ke, coba perlihatkan kepikiranmu. Siap. Oke, tahu kepikiran? Oke, jadi ya, oke, jadi Ci, naon Ci salah lagu naon masalah siapa pakai jenah orang macam gila orang Jawa Barat mah moal ingkar tinggal hormat opat manahap
wetan kidul kulon kaler bener ngahormat ka luhur keur seni ge nu dianggap luhurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh hebat hebat. Aduh ngap terepay terepay paingan cekolot kang cenah paingan cekolot beuki kolot teh mata kurang deuleu nya ceuli kurang denge amekan ripuh nu teu robah mambe amun naon beuti hayam baheula nepi ka ayeuna ge anger putih hayam beuti hayam gitu bener ada bener lah bu tai kotok pan teu bau tai kucing anggar itu kotok Dio beli bunga kayak goblok akang main ngalagu main nama sok tina masalah agama beda masalah agama da sok karena babarengan jeung ajengan Kang Komar aing ngalagu teh ulah sabab agama teh peka gitu kan deh ulah sok diheuleukeun lagu mah loba model lagu karemong kayas doa karemong kayas isinya umat dakwaas kayana mata 5 hari doa karemong ngablakong lah itu tali teuing jadi lieur kana sirah jeung aing ieu teh kudu lincak wilah mah model kieu teh bokeun dah. Tuh, jangan pegang dulu. Jangan cium dulu. Karena baru saja kita berkenal. Nah, kudu eta teh disebut teh lincak wilah mah teh. Ai dilaing dia doa karemong kayas teh sok. tapi Doa karemong kayas. ayam liar ngadong teh meuli minuman mahal joget-joget lieur cing kumaha cing nyanyi teh cing yok coba aturan ya ka orang Bandung ka para netizen pemiar tuh para guys ya oke para guys para pemiar tuh para netizen ka urang Ciamis ka urang Ciamis ka urang Ranca Mekarsari bilih aya nu peryogi acara kieu hubungan we ka Babadalang awan aing bener di mana resep barudak nayagana ngarora keneh nya ieu keneh tulangna jauh ngalagu pan sajadah paran sajadah dina amparan sajadah abdi sujud pasrah mundur pangapura Gusti Padang awan dibuka ikat masih ganu gelomis hot nah bedana cepot golek jeung cepot jelema teh kieu ya
cepot jelema mah dibuka iket, ai cepot kayu mah dibuka iket teh paku bungkul, ai cepot jelema dibuka iket teh tempo lamun dibandingkeun di dina kotoran tai garing. Lamun cepot mah manggi tai garing. Ingat apa majikan? Nah, ingat. Dek itu Bungkus atau bikin? Nek dibikeun kan kehakan ku maneh. Ajun. Ya, bagi itu, bagi. Hai. Ingat bapak baheula pada dek. Nya. Kakaran nepi ka diajar jaipongan cepot teh. Oh, anu make suku. Nah bisa gitu. Saya tikma. Cing, nah aya sukuan. Ngapa? Dianggap aing sukuan ya? Anjir, cokol romeheun wungkul. Aduh, udah jaipongannya. Ngapa lagu nahala sana? Cing. Naon? Yang diayun. Ayun ami. Lain. Naon itu? Ulah ka jaipongan keun. Ulah wakan jaipongan. Sok. Didangdutkeun. Karasna tong lara coba ya. Sok. Munda mane. Rasanya yang diselempak tuh orang tuh asal ngaduk Ampun. Hampura Gusti Kumaha? ya tadi kerja Kumapot? lahir 57 kaya nanti bergis umur 1 tahun. Alhamdulillah bisa ngegejerah kene ka dieu. Oh, alhamdulillah tepang jeung seniman nepakeun itu teh panayangan teh mahasiswi wungkul teh. Alhamdulillah. Moga mahasiswa sadayana sing nganjungnya bercahaya, bersih, elok, ceria, hijau, aman dan jaya. Amin. Kaya istilah mahasiswa jeung mahasiswa adu jotos. Boleh Pak, bener pot. Ah lain pot sablon ya. Ongko dirinya ngecepot tapi hayang sablon kumaha teh? Anu iketan anu. Hah? Iketan dari sablon benernya. Gundul kieu teh yang memikirkeun ke kemajuan seni Sunda supaya ulah elek ku seni deungeun. Aduh, hebat, ablon lah. Hayang dijogedan ku Kang Cepot. Lok, lagu naon? Dapet joget? Sok. Oke. Baheula aja nami cinta.
Mantan cinta. Mantan cinta. Mantan cinta. Mantan cinta. Lebih teuing kana wirah manten. Ya. Jadi nih. Mantan cinta. Benar. Kerja nyari buntu itu ya. Jadi huntu. Kan gara-gara nyari hiji dicabut. Kosnya 1.000, duit 50. Wah bulanna nyabut hiji deui. Atuh beak. Aduh, ampun, ya Daripada ngubah duit. Nyabut mah hiji deui. Masih lain lah. Masih lain itu penting mangeuna, lain. Kang Cepot. Wah. Alhamdulillahirabbil alamin pidoa. Agang rek mangkat ka dieu teh di Paku Mekarsari. Lu bapakku Mekarsari? Paratam Baparatam teh nya. Nya. Favorit Kang Cepot teh. Nya. Paku Karangpaningal. Paku Bukaran Paningal. Lu alhamdulillah. Paku Tamaksari. Mudah-mudahan ketepang sanos tepang di YouTube-nya. Paku Rancahan sok loba siri. Nya. Atuh ka pengusaha ka Pak Haji Maman Imas Putra Jamis. Belum benar. Insyaallah ieu pagawean urang teh garapan urang teh bakal didukung ku eta. Amin. Wartoskeun ka para penggemar Ablon nyuhunkeun dukungan, nyuhunkeun support. Malehan mah ieu konten teh sanes Mang Ablon wae pan kita pada aya keliningan MPP nu kadua. Jadina lagu Bambung Hideung sareng goresan hate. Aya deui Kang Cepot. Naon, Bro? Ti Bapak Haji Jeki Panawangan. Bapak Haji Amam pamanggetna Ibu Haja Helo. Eta teh Pak Haji Amam teh Tos merelek SMS wartoskeun cenah ka Bapak dalam awan insyaallah bakal di kembangkeun di ditu di Ciamis. Amin. Nuhun tangan. Hebat. Oke kanggo kapun bojo di akhirat. Aduh nya pan si bibi geus ngantunkeun nya. Mudah-mudahan dituang garwa Mang Sablon teh si bibi sing ditampi iman Islam lah kalawan ditempatkeun di tempat anu nikmat munggu Allah. Amin. Tong jeuit Blon. Kunaon sedih teh? Pandu aya mau udun nya. Puasa itu pan bulan Ramadan itu. Teu inget ke ongko poho tapi padang biar 2 bungkus. Kalau ngajaga bisi bakal. Ngajaga bisi bakal kudahan itu dibalik kita. Ayo. Bulan. Pan urang dina mangsa pandemi ieu seniman teh pan prihatin mohon hampir 1 tahun pan urang teh istilahna tidak beraktivitas mati suri da puguh ieu corona anu nimpa kumaha corona di Sablon ditu aya keneh datangna teh penting corona teh pan hiburan itu berang ngungkut ti penting mah dicara berarti corona penting da datang eta pisan moga-moga aya nu berang teu datang penting ulah leungit kalayan moga-moga Indonesia keluar tina segala mara bahaya. Amin. Supaya urang seniman seniwati teh para yudeui ja. Amin bro. Dalam urang teu ngagelarkeun kieu mah aduh ripuh. Nya mau kitu Blon. Hayang sakalian meuli udud ge Kang. Untung atuh ayeuna kuring di gero-gero ka dieu. Aya 50 poeun mah. 50 poeun mah baraha atuh lieur Blon. Atuh kali 10 perak dengan 500 ya. Murah. Murah. Pencapaian. Salah tu teraskeun nya.
Siap. Akan itu istirahat lah. Kopi, engke, sotet. Sadar. Pagis bek gua. Kamari mah. Itu sadan kencang tewaya subuh. Sugan geus insya. Subuh teh subuh ieu mang teh Kang. Pan adan kitu. Kumaha? As-sholatu khairum minanam. As-sholatu khairum minanam. Minanaum, minanaum. Untuk ada yang naumna, minanam. Ay sugan ngajakan sholat berukalah kita pepelakan. Salah. Disamperkan kumang teh ka masjid disamperkan paajengan teh keluar cenah kang rek subuh caya-caya di masjid nah aya lah moal aya cayana sim kageum teh gitu naon kageum bener kageum pananyakeun di masjid aya caya aya manya atuh salat bari ngeueum ye cenah kang aya soten di WC cenah di masjid nah ieu benar teh bener bayarkeun bae ah naon yang ana aduh kepret we aduh moal naon cek sia uyah asin asin cek aing asin cek sia gula amis amis aing amis lamun cek sia di tengah kira-kira nyeri aing mau mayarkeun ieu lain urusan kawani naon manya hiburan kieu kudu ribut urang teh kapan datang nang kali silaturahmi teh lain yang pasti urang teh lain jeung ka pasar mah duit jeung kantong rek balanja bener jeung ka tempat olahraga make pakaian olahraga rek olahraga jeung ka tempat hiburan make pakaian kieu meureun mangoger hiburan sok atuh ngalamu deui dulon aya waktu sakendik deui sok ngalamu nungeunah lagu nganyuk sok nganyuk naon teh lah nganyuk cangcut nganyuk naon painan ulah eta teh cahaya usia teh tolong sarana anjingnya iya akhirnya anjing mana jis bubulado naon mah di bubulado teh panggeuh-geuleuna terus sok aya nu dipicontoh ku jalma anjing teh kamari emang di rumah papangi jeung Pak Haji da naon nyen saung potongan naon saung potongan tagog anjing cenah kitu berarti anjing teh haram seten kalakuan jeung mangusna nagogna mah teu aduh tong dibareng ka dinya tuh wah paingan atuh paingan tetepi bangsa jin, setan loh Gusti kagungan panyawat nulangkung lain nulang Gusti kagungan panyawat nulangkung lain panyawat nulang itu tuluikeun kita kata-kata teh nulangkung ngapa itu ngalaku ayo ngapa kung lanti belum begitu mah beres kang cepot kumaha sablon barang biaga konya barang pijin Gusti teh barian menuju kenal tapi ketingan baru balik kabur baru
ngaji mati aduh hari itu hayang kalau kemari seneng di Pangandaran ripuh yang kampangan jumpa dinya perempuan lila kayak jebul awewe kalau dapat kampangan baca kayak makaranti awewe cenah tulah lakungan gitu lah jenteng kayak ke paranti awewe nah kabina-bina teh blon pan urang teh gogonyakan ulah jadi ejekan ya pangawin lagi pan urang teh hiburan mudah-mudahan atuh dina tepang sablon sareng Mang Cepot ieu di dieu cepot jelema jeung cepot wayang golek alhamdulillah seni teh geuningan beuki loba beragam corak mudah-mudahan ku beda-bedana urang ulah jadi ejekan, ulah jadi papasiaan ya belum? Ya amin. Kapala netizen sadayana urang amitan urang teh. Ya. Sanes waktos urang tepang deui di waktos anu sanes. Kapala pemiur tuh para netizen ulah hilap pantang terus di channel MPP Official. Sim kuring sapala kaca sareng Mang Sablon di Kabupaten Ciamis, nya Kecamatan Raja Desa Makarsari. Amin mundur amin mukul kajayana mudah-mudahan lawakan ieu ulah janten ejekan tapi sing janten ajakan hapunten sagala lebih kalapatan mangga pantang terus di MPP Official. Bray.